Masuk ke bawah, sok. Lah da ieu mah nu mitoha. Urang pangku kulkasna kan bae. Itu cokot. Cokot ya. Tuh. Ieu. Tuh. Lah atuh lain ge sakitu mah tuh. Sarua tuh ya mah yang sarua. Pas ge cang aya mah kulkas di bawah heula. Tamun aya duit, sok kulkas didikeun. Jaminan. Apa tuh jam? Laki nake belang apa long oge nih. Tapi kulkas tuh dipake dah soalnya di ge dibungkus kene kulkasna. Oh kembali justru eta urangnya mau dipake. Aya duit 2,5 juta. Da teu ngartieun atuh teh pokona beget nake kitu belang polongo. Ayeuna kieu sok. Ayeuna jadi ide dilana kieu we. Pek kulkas cokot ngan mayar ka urang 3 juta. Nah, asal lieur anjing. Tong daek eta mah tong daek. 3 juta Pasasan belengah-belengah. Pelengah polongo gitu. Geus eta J eta kenal J era era kudu tanya J. Oh, nisyun. Ye dengek. Aya naon Neng? Lah bisi aya naon. Pas masak kulkas. Disuruh sana naon atuh jeung. Kan hari hutang teh dibayar. Ah, geuningan. Hari kulkas bisa. Ah, si mah boga hutang. Heeh. Ya, amit aing. Ari kulkas kabeuli. Boga hutang kalinya ya. Ari hutang tadi bayar, Air break kulkas bisa. Ari keur nginjemkeun we beja teh ka. Oh nya ente mah tang sebagai salakina nyapang nagikeun ada kewajiban mun salaki mun bisa mah kitu aya saran ti urang mah Salakina aya we nya. Geus anjing ontrok tuh mah da ti kamari ge dana meuli TV kamari oge. Si Meinya ya aya hutang ka pamajikan didinya teu dibayar aya meuli kulkas bisa. Da kono maneh atuh tang salakina nu ngomong da amberan asipia mah eraeun. Amberan alis gorengnya ku bahasa jeung ayo tuh man ontrok. Hiji baturan ieu baturan. Aman urang mah baturan mah bisi. Tapi tong bari jeung nafsu heula biasa heula we katempukeun heula. Da mun ka imahna ge bisa. Tonton Kang. Ayo we Kang. Punten ngaruh dah. Ade. Tapi ulah bari jeung nafsu heula, teu ketrok heula, bisi salah. Yo atuh. Mane tutang salakina tang mending sini sih kana eueuh kawani mane mah. Sok ambek. Heeh sok we da ieu karka beneran atuh meureun. Urang diantep. Nyo atuh. Sakieu alus aya hutang teh dikabayar asal ieu. Tah jelamana atuh. Tah geuningan araya teh sok. Urang ngobrol aja sakit. Ngan kade tang kudu ieu ulah bari jeung nafsu tang. Lain. Urang teh beja ya urang mah karek nyaho pamajikan dinya. Boga hutang ke majikan urang. Pamajikan urang adat-adatan hayang kulkas. Tuh. Nah, hari mana nu boga hutang teu dibayar, lain mayarlah hutang lain ngadon meuli kulkas. Oh, sebenarnya mah kuning kana hutang heula, teu maka meuli kulkas cek urang mah. Kulkas eta pamere mitoha jual sawah dibelikeun kulkas piraku teh Kudu ingat boga hutang. Nya meureun. Bayarlah hutangna. Kulkas mah dibawa ka akhir. Ayo kulkasna kan Biasa ngomong Kira aku kulkas bisa meuli hutang teu iya kabayar. kulkasna geus dipangmeulikeun ku mitoha piraku rek dibikeun ka didinya emang hutang lagi hutang duit. Ayo bisa mah Duit bisa mah nya duit kana heula Orang kumaha. yang butuh kulkas mah. orang butuh. Bae atur sarua Emang mah teu di pamajikan butuh bayar heula hutangna. Amun geus beres hutang, kada meuli kulkas kok bae eta mah rek meuli naon. Tapi bener eta geus meuli kulkas teh bener. Jadi mitoha teh ngajual sawah. Heeh. Ku mitoha teh dibelikeun kulkas da mun ningali anakna butuh kulkas. Heuna mah atuh sing pikiran heula tah anu ieu ka sirotang tah pikiran heula kuduna mah. Emang narima kulkasna. Aya perjanjian aya tah hutang dibayarna iraha da perjanjian. Sok kumaha atuh dibayar teh tarsok geus nepikeun ka botak nepikeun ka ayeuna can dibayar. Ai mana jadi salakina kumaha? Nya kieu salakina mah. lain ku masalah kitu nu bener atuh pan itu dikaderiungkeun nu bener kana teh geus tang tong bakal jeung nafsu heula sok omongkeun heula. Aya sok ayeuna hayangna kumaha Yang dibayar. Bayar aku hutang mah. Bayar. Teu aya teh duitna. Cik mana? Bayar. Ari hutang ka maneh sabaraha tang? 2,5 juta. Cik aya teh 2,5 juta.
Iya mempan ke resiko pamajikan sok we. Tah ieu we. Eta gedean gede sapoe 50 kumaha tuh. Sakitu. Itu sabar. Sabaraha tuh. Urang teu ka Har itu ari maneh? Ari kulkas kabeuli sia mah. di bejaan kulkas mah pamer tip mitoha ngajual sawah. Nah, jual atuh kulkasna keur naon sok Eta eta. sok atuh nitah ka mitoha di dieu sok pangjual. Nah, make ngongkol ka urang lah si ieu nu boga eta na ge. Ku aing cokot kulkasna Itu bawa bisa balik. kitu da eta mah kulkas ti nu mitoha. Panena mah jadi milik maneh, bener? Si teh butuhan kulkas. Kayaknya meuli atuh. Lain gitu pan duitnya di dieu gitu. Teu bisa nggak? Apaan duit aya ge kulkas. Kulkasna cokot. Heula nginjemna ge nginjem duit lain nginjem Hah, kulkas. Heuh, kenapa diduitkeun? Atuh maneh ngarti teu ye kali. Kulkasna ku aing dijual duit, dan pakai mayar hutang sarua. Kayak kurang dibelikan kulkas. Ayeuna kieu. Atuh leuwih. Da eta pantes harga hutang. Kan hari ngaranna geus dibeli mah dijual geus dipake. Lain awewe teh siga nu tiis we kitu tuh. Buka can dicolok-colokeun acan diplastikan kene. Tiis we siga nu teu muka hutang. Tuh. Tuh. Oh, pamajikan aing pana siga kompor. Oh, coba. Terus Gorewekan di warung. sok ayeuna kumaha? Ayeuna dik dibayar embung. Atuh mikir 2,5 juta, ayo ek dibayar sabaraha eta. Cing hitung sabaraha tang eta da asup teh kana 2 juta. Tinggal aja. Mana saparapatna ge henteu eta mah. 15.000 atuh jokanya. Ieu mah sarua ngejeng ngalajokeun ieu mah siga rek nangtang ka maneh tang. Aya sih kan kebiasaan ya. Kebiasaan ditagih hutangnya. Heeh. Sih anu kebiasaan. Lain tara riis kitu awene kitu bu. Anjing. Siga kulkas 2 pintu ye anjir. Nikiti. Ayeuna pan ijem Mikir, saya mikir. mimitina ge heuh akad teh unjam-injem masalah duit. Lain duit digantian ku kulkas ti Ya, dituna. John, mana apal tuh pemajikan mana yang nginjem kalau pemajikan orang? Apal tuh nginjem? Lain pelangga-pelangga kitu. Apal? Irah janjina? Saminggu. Oh. Ada nggak sabulan. Ceueuh, ieu nyaho keneh maneh ji. Masa leuwih nyaho di dinya euy. Udah maneh mah pelangga-pelongo atuh kitu lian siga nu teu. Sok carita. Makanya nyaho ge. Urang jadi bejaan ku si Haji. Panasana mah teu apaleun salakina sok ngomong ka urang ka amangna gitu. Bayar atuh naik. Sok pia teu carekan tah pia sok pia carekan tah sok carekan. Kelat tuh bisa Bisa teu. kelat. Masuk asup ke bawah sok. Kelat da ieu mah nu mitoha. Urang pangku kulkasna kan bayar. Itu cokot. Awayana. Oh, cokot ya. Hutangan. Tuh. Ieu Tuh. Lah atuh lain ge sakitu mah tuh. Sarua tuh ya mah yang Pas salah. ge cang aya mah kulkas di bawah heula. Tamun aya duit, sok Kulkas didikeun deui. Jaminan. Apa tuh jam? Lalaki nake pelangga-pelongo ge nih. tapi kulkas tuh dipake dah soalnya di dia ge dibungkus kene kulkasna. Oh, kembali justru eta urangnya mau dipake. Aya duit 2,5 juta. Da teu ngartieun atuh teh pokona beget nake kitu pelangga-pelongo. Ayeuna kieu sok, ayeuna jadi balik ide lilana kieu we. Pek kulkas cokot ngan mayar ka urang 3 juta. Nah, asal lieur anjing. Tong daek eta mah tong daek. 3 juta Pasasan belengah-belengah. Pelangga-pelongo gitu. Geus eta eta ji eta kenal ji era ji. Era kudu tong ji. Ji. Era ji sok ji. Ganti rugi urang kan. Ji era ji. Nah, ini mah ganti rugi urang we. Oh, emang lu kieu mah butuh lagi duit. Oh duit pan. Mana dibawa ieu? Urang bawa teh ieu. Geuningan teu payu anjing. Gebugan we kitu lagi kitu mah gebugan. Kamu mau nang warisan ke beja. Lan bocor ge geus duit payana ulah tebus tah. Tebus salakina nya. Tenang we. Kayak kau beli tebusnya. Jadi kenaon di. Iya orang resep ngamerana resep nu perperasia urang mah euy. lain jadi urang mau jadi jam. Geus bawa geus bawa.